matanya ayo we nih amang yuk. Lah tuh abi ngadaguan itu ma abi cendak pamalekeun sesuatu yang abi nih. Di pasar. Ini ke pasar we marum. Nah, tuh Bukan di mana mana bapak we ngadal jagung bapak abi. Nah mana tuh ngilu masih nya biasa nage riweuh. Kan eta cek ma abi oge dek diburuhan cenah. Tungguan imas yang tadi buruhan ku emak. Nih bosennya yang Oh ulin. nih ayo atuh. Rek meuli naon emang na. Teuing da sesuatu cenah. Cukup beja-beja. meureun jang sakola geuning. Teuing tah. Anu aya ieu aya kalkulatoran Heeh. nih halus. Nih hayang Caing atuh kita boga nu kitu. Kejeng pahapus nu panjang aya tah pahapus teh sakieu panjang. Mesti ngalon zaman atuh nu kitu mah. Nih norm pahapus sakieu wae. Tuh, Nya. Derung geus sapaket di jerona aya. Mane so apalan. Apalah tuh udah boga nih. Emangna nur hungkul orang kaya teh. Ini lila pisan. Tah suara motorna. Nih Lain we nih Kang Jenal itu mah nih saen pisan. Nih. Nyabae we atuh. Ini lah nih yang ulin. Juga tuh sorangan nih. Nih. Naon maneh hayang dek moro kainung siro. Nya bae we da nyorong. Nya. Teh mun mau opieun nya Pak Abi diberenya. Oh ka era Teu we teh era. Alah, hayang minum pisan nih, asa panas pisan nih. Lah, ini teh garing-garing deui pare teh. Nih Cah Haji dari mana-mana aya we nya. Naon ari mana ini teu neuleuh ieu buruan saha ieu? Nya buruan saha ieu? Buruan urang atuh. Buruan urang. Serah henteu. Teu atuh Urang urang mah mah tanah henteu dibeja-beja ka batur boga sakumaha. Mane mah teu apa ieu buruan saha? Nah, meni ujug-ujugan tanah ieu. Asa teh ngarapung ieu nih aya di mana-mana nah. Nya ngalewat Kamari geus ngarongso. dieu cenah. Teh ieu aja aya di mana-mana. Eueuh ka era. Nagara ieu. Eueuh ka era maneh ngalewat ka dieu kan mu tanah saha eta Oh, geus teh. ngarongso. Oh, bebeungan teh mana? Oh maneh edek eta edek mayar botang ka ceuihan. Punten teh gaduh sametan. Yang tilasi bangsat we aya awas satu ada ka imah ah tilasi bangsat itu ceuihan nanyakeun wae ieu. Punten. Nya itu rongsok di bumi abi Cah Haji seueur pisan ieu. Omatnya candak lumayan 2.500 oke lumayan. Barala we jeung barala baruan teh. Kali-kali mah saya bidadari ka dieu mah nyakuan teh imah urang. Budak sare teh urang teh bararos teh ieu teh. Teh kali nyakuan deui. Teh ku urang mah beuteung. Anggar. Cing hari ieu aya hayam kana kitu. Cenah ini aya wae ari ieu hayam saha sabenerna nya. Mucuk urang mah guguk atuh kamari teh sekalian ku si Jenab. Ngajar hayam manehna tapi diantep wae. Kurang wae Cah Haji. Kurang Cai Mas. Ieu hayam si Jenab. Heueuh kamari oge leweh di dieu. Heueuh nyata. Naon atuh jeung nolek mencarikan sarua? Henteu. Terus naon? Sisa sabenerna mah si atuh teh henteu ku urang. Ah, aku mana nih? Heueuh. Kurang bejakeun Jempe atuh jempe maneh awas ya jempe. Nah, hai mana di kumaha? Da hayamna bedegong pisan atuh. Hai mah wae. Heueuh ka teras sok urang geus ngepel saon modal wae. Geus ku urang teh di timul. Ai di timul teh nya da hayamna teh teu pae. Babangkieungan. Pugu meureun. Kaluar we ti gerbang eta. Heueuh atuh babang kieunan pugu we meureun da jangar da boga sirah tuh sarua hayang ge. Ai mana atuh di teungeulna make naon? Heuh make bedog. Nya heueuh we atuh keuceus sia teh. Heuh dah teu pae atuh da nya bade urang akanan geus nyacaran eta baruntas. Keur nyekel bedog. Keuceus sia ini. Tapi dah tadi mah teu pae basa harita ku urang di timur teh. Heueuh da meureunan atuh ngaran-ngaran ku bedog komo satarikna. Tong baroning hayang jelema wae ge. Ulah beja-bejanya omatnya.
Ani teuing Nya tuh sih. asal ya eta na we atuh maneh ge sok ngabeja-beja gen rahasia urang. Sia tuh ini omasnya. Ini ulah dibeja-beja atuh. Maneh ge sok ngabeja-beja ieu rahasia urang. Udah urang mah teka haja eta mah. Ayo urang kita geus teka jenam haja. ka urang. Heug kamarisan yang ceurikan pisan, heug hiji-hijina sia teh. Bae we awas nu ngontrol ka urang tijana berarti cek maneh. Atuh teu we urang mah. Ada sini. Bantuan atuh urang ali urang ruang. Embung anggeuleuh teh. Tijana bisi ka dieu deui kete aya keneh hayamna. Kembae atuh. Oh udah engke teh ini di araran tep cenah ai kitu mah amenten meh kita mempertanyakan deui meh teh yang carikan deui. Atunya aslinya atuh meni bantuan Atuh nih da urang mah teu nyaona naon seueur ruang ku maneh atuh maneh nu yeuna kudu tanggung jawab. jagaan ku maneh atuh ulah aya sampaikeun ka si hijanan teh basa dieu. Teu urang mau paculna heula. Urang bejakeun si Cek Imas tempokeun ku aing mah. Tah, suara motor. Eureunnya. Eureun teu? Hai tingali. Bener. Nih, dek ngora kasih wa. Uka era. Ini bae atuh di da wa abi. Ini mah maneh. Ini haram cada tukang ojek teh meni diturunkeun di dieu. Heuh kahanap cek urang mah nya jauh keneh ka ieu mah. Rugi aing 15.000 di pasar ka dieu teh ieu teh nepi ka ieu mah. Coba di kadinya gara ojekna aing mah. Ini beak gede pernah jagung kieu hungku oge nya. Ini aing ngadang jagung teh beak atuh. Ini paham muli asin. Muli sayur oge ieu teh engkol kedua potong. Marah namanya pantas kan atuh baleung harum dagang teh. Bener tingali. Itu agung. Kalau jagung aing beak atuh beli emas teh kabeuli aing teh teh meuli emas ka pasar teh. Mau sama diberehinnya. Ma datang, Wabi datang. Wah. kayak rapi teh. Ma datang. Tinggal ma bisa datang. Sok ngerakeun naon teh nya. Ma eta naon? Aing teh nasa geus balik ti haji we disambut. Ma eta naon? Itu kariwa atuh ang. Aya baju Enak mas ada apiana. bisa kariwa atuh. Meuli cepetna aya kalkulatoran. Tingali wa. Ada hardog nyariwa. Sia juga ayam sia. Saya uka era di Nah, mana ieu teh tinggalikeun ku batur sia teh. Nah, daging ayam, daging ayam. Itu tungguan mani. Nyariwa ge kamarana mi. Si tempokeun bisi awas bisi aya si Jenab. Jagaan sok-sok awas ya mun kapanggih aing mah urang keur macean. Terus abah sakieu ge kayak gejero meureunna. Ya tuh sih. Tuh sok atuh. Awas mana awas ya. Apalagi Juru kecil aing. Itu ayah Doi. orang mah gubuknya si Jenab kamari teh. Jadi urang. Nap. Mana ini sih teh? Ruas pisan. Cik urang atuh bantuan aing mawatir. Mana teh atuh kudu solide. Lain mun teu di pasar atuh sia teh da lumayan. Kumaha naik pasar Tuh dagingna ge ieu cenah. Bul kucel.
oke atuh. Eta naon gajah atuh kenaon ari mana? Namun eta ngagali eta atuh. Henteu ieu mah urang rek mah bibinihannya sih. Oh, ini sok riweuh Haji atuh. Deket pepelakan urang naon eta teh? Lain naon? Nah, asa bau bangke sia teh Lain we. Naon gajah sia teh Haji kare maut mata bau bangke. Nih. Kudu inget atuh. Gajah naon eta atuh gajah ih. Di Lain naon sama angger atuh. Naon atuh cici we dinu tanah urang ai maneh. Meni Tanah urang kira kenincak atuh Cah Haji. Ade sia maneh eta ngaruang sasajen sia sangkan urang bangkrut katawa naon sia. Kan Cah Haji mending sumedong. Ade lamun aya nanaon aya perubahan nanaon berarti maneh jeung si Kesih ta. Tah si Kesih tah tempo saksina ge da urang mah henteu teh Ade naon ieu atuh. Geus atuh geus arawas meni. ingat umur ieu Cah Haji geus lupa Maneh ingat umur sia teh. Maneh bawa panggulana maot. Mani. Ente temenin naon, ente temenin naon heula mah. Tu porosek teh maneh eta leungeun mun asalna teh kacida. Ente temenin naon mama. Tuh, mun lu kieu patut tingali. Jeung sangu. Ini masih kan geus dihajatnya. Oh tadi aya nu hajat, mereka sakalian mate di pasar. Naon ieu mah mie. Ayo mah sesuatu jeung abi naon. Oh iya kuehnya. Bagikan ke tiluan Juk. Ayo mah. Bet mah oge ieu teh kabeli emas beak ieu mahal pisan atuh kieu bobodo. Bodoh mah ka pasar cenah. Mungkin ke pasar deui mah. Ting abi geus pada Beak kabagian mager meuli emas teu Oh jadi. iya apa kitu mah ieu mah cenah di paling ku batunya. Ya teh meuli Duluannya urang. Bae naon ieu buka-buka panto. Ayo mana keluar tadi muka geningan. Ya ketiluannya jeung bagikan Juk. Auli Juk. Eta atuh mending angan sok popol. Ayo. Tuh tiluan Juk. Udah geulis. Ayo ulin tong balik-balik kok. Anggar we mau balik-balik saos minta nyatu ke emas ya. Tiluan Nur. Ini baru kan teh meuli naon atuh indungna di pasar teh. Ini panglet meuli deungeut sangu. Ini asal teh meuli riweuh. Nih, kita alem deui ya teh, meni karek jual panas geus alem deui, geus poek deui. Karek ge urang tilu poe. Naon eta? Cenah. Sanceri. Saranaon eta teh atuh cenah. Astagfirullahaladzim. Saya jebak keur naon di dinya. Jadi ate bisa. Nih, kunaon maneh sia eta ngagalantung di dinya atuh hayang muruluk eta ieu non garasi aing. Sia teh. Jadi hati aing jadi hati. Jadi hati kunaon maneh boga hati. Sia teh meuni sok turun ka dieu. Nah ai maneh ngajedog di dinya. Nu abung imah di luhur meureun nya ngajedog di dinya. Sok turun sia teh biasana ge ngagajlang di luhur ka handap atuh. Pokoknya mah jadi hati aing. Hati aing ngeri. Jadi hati kurang dipusti-pusti tileletik. Jadi hati bisa lah. Dipusti-pusti tileletik naon. Naon si Siti modar ai maneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah si Siti paeh teh eueuh-eueuhnya. Ayam aing modar. Nah, atuh balik tong rabe-rabe eta ngomongna atuh sia teh teu karenge. Ayam. Modar. Sia meni hayam kan
benang ku aluk oge mun diceurikan. Urang teh dipusti-pusti ti leutik, di parabahan ku urang teh di ngaranan Seli, ayo ayeuna modar. Nah bisa modal ku naon atuh sia eta hayang. Di ditu tuh disusukan. Tulungan. Surat aing masih sieun teh modal. Bang sisi modar mah ayam urang karunya. Sia aya budak bae modal aya hayam diceurikan. Engke bantuan bantuan masak. Masak jeung naon sia di pasak hayam? Tahlil. Naon beli riweuh sia ini kuating ka ditahlilan. Atuh sia teh kudu ditahlilan. Nyeri atuh. Mun geus pasak kopi kumaneh dagingna ngeunah. Entok karunya sia teh. Dasar riweuh pisan antum sakalian tuh wawarkeun di tujuh. Tentang geus ditah ceu imah titah ka ajengan titah diwawarkeun. Tuduh wes sia na atuh meni banyak ajengan ge mikir dua kali meureun ngawarkeun hayam sia. Kata Seli pas kadahari deuleu teh hayam sia teh modal meuleunan. Kuah atuh ceu. Pokona mangke bantuan masak. Saruri teuing aing mah kudu bantuan masak jangan naon. Sanu hamilna saha? Ucing. Teu eta tetangga. Mau naikeun sia enang ngahaminan hayam nek asa teu kudu. Tuh nu aing mah garede tinggal hayam teh. Jadi hati teh urang teh deuk disake deuk kitukeun. Emang hayam naon maneh? Ayam kampung. Mau bisa atuh sia. Terus kira-kira ke hayam kampung peo teh ke stunting sia teh ciga maneh. Tah hayam sayur rumput mah. Jadi hati pisan geuceu. Sama ini tinggalkan ke salaki tuh nyeri hati, sama tinggalkan ke hayam nyeri hati. Atuh sia teh da diurus ti leutik ku aing teh nya nogna teh ku aing teh disingleung-leumang. Sia. Sia disingleung-leumang. Ngau ki jeung non dising-sing leung-leumang. Anak kancan ayeuna mah garcan di sisi timur nya mah Eta itu nggak jadi. Ai indungna mana? Teuing. Mana indungna? Urang mau beli indungna. Kamu indungna. Tong seri aing mah teu lucu. Lucu sia. Sugan aing nya segelo kieu ieu. Bantuannya engke nya. Kayak dibantuan ke urang. Heeh. Eta ajakan eta ibu-ibu kabeh di kampung urang erek ieu rek mencit domba. Si aing nu modal hayam nu mencit domba ai maneh. Sia teh rek sekalian diekahan, can eka urang teh. Sama aing budak teh diekahan ieu teh orok. Ekahan budak heula lain langsung ka nu hayam. Coba sabeting janggar. Janggar dia teh mikiran si Seli. Aing mah ieu si Seli hayam eta teh budak maneh nya. Ku aing disireng-leuman wae atuh. Mun teh hidang sia mah meni leuman endo. Pokona mangke maneh pagurus-guruskeun urang Heeh, teu kuat leuleus. Heeh. Teu kuat leuleus deuk beli domba heula ka Kang Udin. Deuk beli domba ka Kang Udin. Engke maneh nu ka pasar jeung Ceu Imas ajak Ceu Imas. Anggat aing leuleus. Hayunya. Hayam oge kuat tinggal diceurikeun deuk ditahlilan. Di mana atuh sia meni ieu. Ini pernah hayam sadek meuli loma langsung diekahan. Aing curiga budakna teh hayam meureunnya sisi teh saha atuh. Mun aing saha atuh nih nganggoik di luhur kenteng. We atuh maneh ge sok ngabeja-beja gen rahasia urang. Irang. Meh kita mempertanyakan deui, meh tanya ucarikan deui. Baik teh. Ngaram jadah tukang ojek teh atuh amli turunkeun ka dieu Maneh. Action. Iksan kena ya teh. Action. Itu bener sama Abi. Urang jauh-jauh teh inget di dieu. Madang. Action. Oh, dadol kacang. Si Nur tang bere. Si Ma Abi sia. Ma datang, sia Ma Abi datang. Mal diberesin mah heuin nya. Heeh. Cenah. Sancerit.
Di kampung orang erek mencit domba Si anu modal hayam nu mencit domba ieu maneh. Nu modal hayam nu mencit nya. ku aing disireng leuman wae atuh Jadi kanyut meureun. goblok saya